Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang, nuju naon Ujang? Biasa we nuju nongkrong ki. Bios ngiring calik. Mangga. Ya ki bade ka mana itu? Bade ka Banjar, Jang. Ka Banjar. Mohon. Aki ti mana emang? Di Banjar. Mohon iya Banjar. Mohon. Aki sasab. Ti Banjar bade ka Banjar. Mohon ira sasab itu di Banjar. Mohon masih kena di Banjar pami bade ki atuh berenang ka terminal sanes ka Walungan. Ya aki. Nah si ganu tos tebi geuningan aki ya. Timbangan aki teh aya tujuan naon ieu teh? Angkat ti bumi ya, angkat ti bumi bade ka mana jeung tujuanna naon bade ka saha? Aki teh kanyerian, Jang. Usaha. Ku incu. Teras kabur-kaburan ieu aki teh. Nya abur-aburan cek abi abur-aburan abi teh. Astagfirullahaladzim, karunyanya guys ya. Tinggal banget lagi pengen ke ngespeot kieu. Ampun ting watir. Emang punaon ai aki kanya nyerian ku incu kumaha ieu teh? Kieu Jang cerita nama. Aki teh nuju mapa sisi jalan. Pas ngalangkungan bengkel. Terus? Kuping pisan ku cepil aki teh nepi ka ayeuna oge nu teuli Jang. Majakeun teh hayang ganti aki eta budak teh aya di bengkel hayang ganti aki. Nying. Ya, cek aing. Nepikeun kanu nyasab ka kamonesan mah anjir rarempag. Jelema teh apun ya eueuh nu sahulueun ieu. Ki hayang ganti aki, incu aki teh eta maksudna aki motor meuleun ki. Anjir parah ieu. Mun lain aki-aki mah ieu da. Geus dikeuretan aya ningali. Koplokna ge geus jiga lapis legit. Lain bibi mamnya bingung ieu teh. Ka Bandung? Iraha Isu? anu dipake bingung. Lah bingung we pokona mah. Aing nyaho ieu. We aing. Ya bi. Teu kudu loba basa-basi. To the point we. Nginjem duit bibi rek ka Bandung. Bibi butuh sabaraha? Mal duit mah loba bibi oge mal kosi nginjem. Nya terus naon atuh udah dipake bingung ku bibi naon cik ngobrol. Hareng gitu ge usah saha kolot di Ciamis kabeh. Dulur deui kumaha babaturan. Terus bibi ditu nu wau di Bandung coba ek naon. Har. Nya teuing atuh bi. Pan bibi anu ngomong bi arek ka Bandung. Nah jadi nyalahkeun ka ece. Anjir ieu bibi aing serempag deui wae sirahna. Emang kunaon emang nyeri huntu? Udah gara-gara nama Kunaon dinyalahkeun ka urang emang nih? Depan kamari ngomong cenah awewe lamun celina di selapan kembang atau heun cenah. Ya terus? Buktina geuning kala nampiling ieu kamari. Gering meureun awewe maneh mah nu burung meureunnan anjir di bogoh cieu nu burung di bogohan meureunnan. Di mana-mana ge nya guys nya awewe di selapan kembang. Pasti atoheun ai maneh sarua jeung dirayu nya guys. Gabah kering cenah. Geulis ka boga abi mah. Lulusan SCG atuh pinter. Nah bisa ngamak kitu nah. Depan kamari teh neangan kembang eros kan eueuh. Terus Tapi teh di selapan we kembang api. nying. Bah. Cia nu gering mah ieu mah. Parah aja sih ieu anak batur mah bari selapan kembang api ai maneh. Itu kan lagi pikiran ai maneh emo. Ya, teu sakalian anjir di selapan eta granat nanas segera sok. Parah aja sih ieu. Anjir. Serempag deui wae aing boga adi ieu ampun teuing. Lain. Urang mah teu ngarti sia euy eta. Naon deh? Balonku ada 5 anjir. Hari apa rupa-rupa warnanya? Nyaho orang oge. Tapi pan hijau kuning kelabu. Astagfirullahaladzim. Apa merah muda dan biru? Tuh meletus balon hijau meureun. Cek aing ge naon? Hatiku sangat kacau. Tumurun balonku tinggal 4 nya euy. Nah, menikah bina-bina teuing.
tinggal ku pegang erat-erat. Tapi dah anjir. Teu kapikiran ku aing mah nepi kainnya. Lain adik orang lo rupa-rupa we anjir. Karek bijil kemarin nih sekolah SMA. Nya, Sayang kawin anjir. kari dikawinkeun. Nya da doma anjir. Karek kawinkeun di gampang teh maneh. Ya. Lamun pamikiran geus mateng, orang dikawinkeun moal loba pipikiran atuh teh. Atuh gampang. Can mateng mah kari dikarbit. Anjing. Dikarbit cenah. Nya da anjir rek bayam cau nya. Meureun teu aduy adi aing atuh teh. Parah anjir ya. Ampun teuing. Lain berat urang mah pusing mineng pisan kaleungitan kamari sendal tadi ember geura hareupeun imah leungit kumaha ieu solusina Coba bangsat di ditu. heueuh mineng pisan kaleungitan Geus we atuh masang kamera CCTV atuh. arek ogenan berat masang kamerana di luar lain masang kamera CCTV Heeh di luar maksudna. Kamera CCTV diteuneun di luar maksudna. ai tadi cenah CCTV Disebutna si teh kodir. Ampun teuing si ieu disebutna CCTV eta teh nu kitu teh. Astagfirullahaladzim. Lain geura apa yang keun gawe budak. Saha si udah? Mending nganggur bae unggal poe. Yang gawe naon cenah budak? Mah gawe nama naon be, nu penting mangkat isuk balik beunghar. Nying. Bi aing geus kieu. Bi, saha-saha ge daek bi anu mangkat isuk balik beunghar mah. Tapi pan eueuh hese. Ya aya ge mangkat isuk balik budug aya nu kitu mah. Tapi beungharnya Nya beunghar. nya bae atuh lah. Sabeunghar we. Heeh. Kawinkeun atuh budak jeung ipri je guys. Baru pae gaing. Lain Agustusan aya naon nih asa sararep kieu anjir di lemurnya nih perlombaan anjir. Heeh, oge. Kaloman anjir. Aya kita kamari teh info Di mana? eta Pangandaran. Ya dogot itu Pangandaran mah. Lemah naon anjir. Tapi aku kene teh lompat. Ya kuat atuh anjir si ieu anjir mempertanyakan kemampuan Kakanda. Ya. Lari dari kenyataan geus juara hiji ya. Tanyakeun tah. Nu lalajanya guys. Serius ieu mah. Serius aing kuat keneh lari mah. Loba naon? Eta merobagong. Merobagong. Seru juga na eta euy. Itu jelas merobagong mah. Anjir. Nyeluan ya guys ya. Nyeluan aing lah daftarkeun. Naon hadiahna euy? Pansa nyata dia. Aslina? Nyeluan. Geus anjir nang avansa ieu anjir Tapi kagak. kamari teh nu morona geus pinuh eta teh salatna teh. Ya terus urang bagian naon eta? Panitiana teh nyangan bagong hese keur hese cenah ayeuna teh. Paling aja di bagongna. Anjing. Banget sia urung. Aing nu diboronya. Wah ebah sih ieu. Lumayan hadiahna gede sih. Sudi anjir najan apaan sage sudi. Aing nu diborona meureun kumaha anjir nu ditumbak meureunnya. Sieun teu kira-kira teh anjir nawaran Eta ketangkasan teh diuji teh di dinya. sudi. Anjing Apaan sa? oh